Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah urang patepang deui dina pangajaran bahasa Sunda pikeun murid kelas genep SD Islam Sahabat Ilmu. Mugia urang sadayana aya dina kasehatan sareng aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dina kasempatan ieu urang sami-sami diajar ngeunaan kecap serepan atawa dina bahasa Indonesia disebut kata serapan. Saha nu terang naon hartina kecap serepan? Abdi. Pinter. Kecap serepan atawa kecap pinjeman nyaeta kecap-kecap anu aya dina bahasa Sunda anu diserep atawa diinjem tina basa lianna salian ti bahasa Sunda. Kecap serepan, kata serapan atau kata pinjaman adalah kata-kata yang ada dalam bahasa Sunda yang diserap atau dipinjam dari bahasa lainnya selain dari bahasa Sunda. Nah, kecap serepan atau kecap pinjaman, kata serapan ini banyak didapatkan dari bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Arab, bahasa Sanskerta, bahasa Cina, bahasa Portugis, bahasa Perancis, bahasa Inggris, dan juga dari bahasa daerah lainnya, sehingga menambah kekayaan kosakata bahasa Sunda tersebut. Hayu urang titenan kalimah di handap ieu. Coba Aisyah dibaca. HP kaasup kana babagian teknologi informasi jeung komunikasi. Nah, HP kaasup kana babagian teknologi informasi jeung komunikasi. Kita perhatikan kata-kata yang dicetak miring. 3 kata yang dicetak miring, teknologi, informasi, jeung komunikasi. Itu semua adalah termasuk dalam kecap serepan, termasuk dari kata serapan. Siapa yang tahu 3 kata tersebut didapatkan dari bahasa mana? Kata serapan yang berasal dari bahasa mana? Siapa yang tahu? Sekarang kita perhatikan 10 contoh kecap serapan tina bahasa Arab. Ya, kita lihat kata serapan dari bahasa Arab ke bahasa Sunda sangat banyak jumlahnya seiring dengan masuknya agama Islam ke Tatar Sunda. Yang pertama, abdi, akhir, akal, gaib, hadiah, hasil, makhluk, hilap, maksud, dan ibadah. Serta banyak lagi contoh-contoh yang lainnya kata-kata dari bahasa Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Sunda. Nu kadua, kecap serepan tina bahasa Cina. Angpau, kue, loteng, gongseng, cap. Nu katilu, kecap serepan tina bahasa Inggris. Contohna agen, penalti, speaker, bodyguard, komputer, televisi, robot, terminal, teknologi, handphone, jeung sajabana. Nu kaopat, kecap serepan tina bahasa Latin. Amoniak, anatomi, antidiploma. Nu kalima, kecap serepan tina bahasa Perancis. Amplop, apel, akur, medali, pinal. Nu kagenep, kecap serepan tina bahasa Portugis. Contohna meja, mantega, sapatu, kareta, almari, jeung sajabana. Nu katujuh,
kecap seurepan tina basa Sanskerta, agama, santri, aksara, budaya, asrama, jeung sajabana. Nu kadalapan kecap serepan tina basa Walanda. Walanda artina Belanda. Contohna agresi, akte, anduk, bengkel, bohlam, jeung sajabana. Sakitu nu kapihatur dina pangajaran basa Sunda pikeun kelas genep SD Islam Sahabat Ilmu ngeunaan kecap serepan. Demikian pelajaran kita untuk hari ini. Insyaallah kita berjumpa lagi dalam pelajaran bahasa Sunda dalam kesempatan berikutnya. Tetap semangat belajar. Semoga sehat selalu dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.